Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian simkuring Engar Pancawijaya di kelas IPS ini. Di dia simkuring bade ngadongeng ngenaan hiji dongeng eta anu jenisna fabel. Ieu dongeng berupa fabel anu nyeritakeun kesatuan. Judul ti dongeng ieu nyata gajah kale ku sedang. Jadi dia ceritanya di hiji waktu di Tegalan di Afrika aya hiji gajah ke nadi dia we lempang ngageyot di Tegalan. Padahal di Tegalan nu direk dilewatan ke gajah eta aya sireum anu lobana mangjuta-juta. Keur digawe nya sayang. Aban di Tegalan Afrika mah sireum teh nyarian sayang mah baru cumbul pating rung lurus. Tampolna gede sayang sireum teh aya nu sagede pasir leutik pating ngarenco. Di jero eta sayang sireum anu lobana mangjuta-juta teh ngarendog. Baranahan jeung lain siga sireum diurang sireum Afrika mah bentukna rek siga sireum tetaman lamun diurang galak sabab mun geus ngoronom mangsana bakal amburadul siga zebra oge nu teu mangga pula mun geus dironom pun eta sireum mah. Ari minangka alat komunikasi antar sireum teh nyaeta antena opat jika tanduk. Lamun hiji sireum Afrika manggihan kadaharan antena tea tingarulang mere kode jeung suara. Jauhna eta alat teh bisa ribuan meter. Nya kusabab itu mun hiji sireum menang kah kanan dina waktu sababaraha menit jutaan sireum bisa nambrong hiji sato gede. Umpamana siga nu geus terempo atawa zebra bisa diserang ukur janjaman kari tulang talengan ungkul ngagehan ajag. Bahasa gajah ngalewat ka eta Tegalan teh aya nu nangenan nyaeta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang sireum nu keur babarengan dijieun teh digeleng ku gajah. Nya gajah teh dibejaan. Gajah kade lempang teh ulah noyot ka lebah dinya sabab sireum keur nyarieun sayang bisi katincak karunya ceuk manuk dadali dimakan. Wah, nah asana teh pira sireum katincak mah palingnya pejet. Gajah nembalna teh sombong pisan. Asa aing gede, asa aing kuat. Kanu leutik teh teu ngahargaan pisan. Kitu deui padahal Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah sultan ulah noyot bisi nincak sayang sireum. Tadi waro angger terus we gajah teh dige muru jutaan sireum nuker parulang anting angkutan kana di jero lobang. Nah barang anjok ka gundukan imah sireum teh ngalaye-laye we sireum nu aya reuna teh ditingsakan atuh ngan parae nu da teu kabur. Ningali rakyatna ribuan parae ditincak ku gajah, raja sireum ambekeun pisan. Gajah ditantang perang. Gajah ditantang kitu teh lain sadar kana kasalahanna. Kalah ka atoh dari sombong. Manehna seserian. Ari sireum nyeun siasat keur perang jeung gajah. Teh ribuan sireum teh nyeun lobang nu jerona salaput gajah. Dina waktu geus ditamtukeun perang di
perhatian loba satu sejen nu ngalajoan perang campurna antara pasukan Sireum jeung Gajah teh. Gajah nyuruntul rek ya kreuan Sireum nu nantang perang ka Gajah. Sireum ngajakeun nantang di jalanan nu geus meunang ngagali. Atuh ditantang kitu asa dilelewat Gajah teh beuki ambek. Diruntul ka haeup teu toli hincekan. Atuh kubu we barang nepi kana lobang teh ngan Gurawi we Gajah asup kana lobang bari tiga rawil kana lobang Gajah bisa ugal ugil teu seueur hanjang. Sireum geus bubuh nempo lawanna digebus teh teu ngakekeun deui terus we napuk nyarocoan. Jadi mere ampun beuki lila Sireum beuki ngalobaan. Atukna Gajah bobor karahayuan buat ngalawan Sireum nu ceuk ukuran mah sakitu sakitu ini disimpulin pesan di dongeng nyata orang ulah ngeremehkeun lawan atau lawan aliran sabab seueutikna naon jelema pasti boga kalebihan sareng kakuranganna. Sakitu nu tiasa kapiatur mohon maaf lamun aya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.